Bray. Naon sih? Orang rek nanya ya. Bosen aing. Jawab. Sok. Mobil naon anu banan teu bisa maju. Ya, mobil diciptakan itu pasti rodana maju, Ji. Namun teu maju mobil ruksak kalau kacalangap. Aya mobil anu teu bisa maju bana. Heuh, mobil ruksak sih. Lain, salah. Nah, nyagiran dijawab salah siapa? Mahnya orang rek ngabenerkeun anu salah eta keukeuh. Kan cek maneh ge pertanyaan maneh mah kan masuk logika. Tah aing ge make logika urang. Da lain eta jawabanana. Ih, ngarudet cenah. Ih, naon atuh sia teh Haji? Berpikir secara logika, Bray. Tuh, nya cek aing ge. Mikir, gerak. Astagfirullahaladzim, Ji. Euy. Ya, di mana-mana mobil mah bana pasti bisa maju, Haji. Bisa maju mah. Heeh, bisa ngan orang nanya ieu mobil naon anu bana teu bisa maju. Mobil ruksak kan mesti jawab. Salah, kan harus dijawab deui. Ya, penonton mana ge pasti sarua jeung urang jawabanana Moal Haji. mungkin teu narima mun penonton urang jawabanana sarua jeung didinya. Nah gitu saya melicik. Ya, Bari tanyaan aing mah. Buktikeun Sok. gas. Para penonton, Cik, penonton komen-komen buktikeun ke si Bray berebetkeun tadi da komenan mobil naon anu bana teu bisa maju. mobil ruksak Haji. Eta ku keukeuh lain. Manya mobil kotak. Aya bari naon ge mobil anu bana kotak. Ya naon atuh jawabanna sih? Mobil anu mundur. Beja, atuh mobil mundur mau mungkin maju atuh Haji. Pan ngaranna ge tetebakan atuh. Beungeut Otak contoh orang. pikir.